Dicaritakeun aya 3 sakawan namina Dacun, Ihin, jeung Kuyut. Manehna aya di kelas pambuangan, nyaeta kelas jalmi-jalmi sawangan teu minat diajar. Dina hiji poe rek dilaksanakeun ulangan matematika. Dacun nyaeta hiji-hijina ti maranehna tiluan sawangan pinter, Ihin ngan pinter dina hiji widang musik, sedengkeun Kuyut nyaeta jalma anu patuh kana omongan indungna. Sanggeus ulangan, nilai maranehna iwal Dacun goreng pisan. Ihin menang 4,1, Kuyut menang 3,4. Maneh teh isina doaing ke maraneh yang diceramah. Urang mah geus biasa jong-jong main gitar ge mah urang mah cici. Anu katingali ku minum urang, dek itu sawe kaki urang mah nurut. Indung maneh nitah ngadahar kokotor, maneh daek. Asalkeun minum urang nitahna. Dacun jeung Ihin rumaos merinding. Telila saterusna dongkap Oyon murid kelas unggulan. Naon paduli maneh ha? Maneh betiduhan. Dasar begu rasa teuing. Ihin terus nonjokan Oyon. Jalmi di sakuriling ngalaporkeun ka ruangan kepala sekolah. Ihin terus nonjok Oyon. Manehna nyonjok ti heula. Manehna panu nyiduhan ti heula ka abdi. Kenapa Oyon nyiduhan ti heula? Tantena jeung kada aya 2 kaki karancing nelak. Mah teu kana naon, Pak? Bioge abi mah teu meunang ikut campur. Tu ayeuna maneh marna kaluat. Di imah Ihin. Assalamualaikum. Mana dong si Oyon, Pak? Yang nilai ulangan mana dijeblok? Main nyiduhan abi mah. Da emang masalah ulangan mah abi ge teu bakat. Iya, kudu diajar. Kelas mana teh kelas pambuangan. Ayeuna mana masih kena malas-malasan. Sok ayeuna tadi mah diajarkeun. Iya mah. Mana mana teu ngarti? Kabeh. Nyanggeus, ayeuna mulai dinu ieu. Rumusna ieu dikalikeun jeung ieu. Terus ieu dibagikeun jeung ieu. Tah akhirna kumaha dikurangkeun? Ngarti? Ihin ngan ngagidekeun sirahna. Poe eta nepi penting pisan ibu Ihin ngajarkeun matematika. Poe isukanana, Emak Ihin, Emak Dacun, jeung Emak Kuyut patepung di pasar terus ngawangkong. Dak Abi, sigana manehna emang sebakat. Pagawean balik sakola mah saukur nyawa gitar. Penting abi ngajarkeun mainan tapi amir we teu ngarti-ngarti. Hade lamun manehna teu diajar atawa nilai goreng atawa teu ngarti pas diajar, anjeun cepret we kurotan meh kapok. naon nyepret, abi teu tega. Bener manehna urang kalian bisa ngarti, nyanggeus kabeh dicobaan. Akhirna Emak Ihin nerapkeun saran ti Emak Dacun. Di sekolah, Kenalkan ibu-ibu ini. Ibu ngageutkeun ibu Jana ngaulang matematika ka Senjayana. Ibu jalan dipecat. Dasar mamaku. Gitu. Dengan penasaran mungkin mereka ngalungin terus tidak bisa. Anjeunna teh sedih, salami anjeunna sedih bener-bener kan. Oh. Saya terang ada kemampuan anjeunna sadayana. Jadi ibu yang sebelah matematikanya. Ulangan. Ada masalah? Karena naon bu? samulangna sekolah, Itu mainan untuk matematika. Oke, abdi bere hirona. di imah Ihin. Manis diajar can, main gitar wae manis mah. Kan mah eueuh wajar keuna. Ieu madek serius, manis kudu diajar mun henteu. Belah apa yang madek nagel anjeun jadi Wajar emang. anjeun kudu bisa. Sanggeus sababaraha poe neungeul Ihin, Mak Ihin picapeun jeung sebenarna mah teu tega. Anjeunna nepi ka gering. Kaisukan poena, Ihin ngarasa teu sumanget sekolah.
Padahal poeta rek ulangan. Harita aya kabar nyaeta ibu Ihin ngaderita kanker darah. Jeung kudu menang donor cangkok sumsum tulang belakang. Beri para lamun teu narima cangkok sumsum saterena umurangan 3 bulan. Jadi saya pendonor itu teh. Hah? Nah oke, nah gitu. Anjir makanin mawat cara gua belan deui. Ihin ngagebuk kuyut. Ujug-ujug Pakepsek datang. Anjeunna ningali bari ngagelengkeun sirahna. Ningali Ihin nuker ngagebukan kuyut. Ayo jeung bapak ka kantor. Ulangan goreng, ngadukuk si Oyon, ngadukuk bacaan mana siswa atau preman. Bingan. Kan mana rek dengan alasan naon deui. Rek ku bapa dibejakeun ka indung marane, pikeun maneh ngatotanan si Oyon. Pakai bestek ulang kasar ke anjeunna, abdi yakin anjeunna gak ada alasan nyalira pisan eta. Naon anjeun ngabela deui. Abdi ngan. Abi ngarepkeun mah abi damang jeung ngarotanan abi deui. Terus Ihin indit. Salian teh eta, nilai ulangan Ihin ngan 5,5, nilai dacun 8,7, jeung kuyut 4,2. Urang ngerti ka yang mana ieu. Useuh bawa ke tes ulangan murah, tes tinggalan kumaha. Tengah yakin Tawa ganti kertas ulangan murah ganti mana. yang nilai meleutik urang-urang. Oh nya. Bisa balik ke Terus Ihin indit ke rumah sakit pikeun ngalongok emakna. punten mah abi teh usaha tapi ngan biasa rasa dieu. Emak Ihin ngalah kertas ulangan jeung ngagenggam erat. Ujug-ujug emak Ihin cici ngabisu. Pas eta, Ibu Rini datang. Bensin. Abi atau Anjeunna masih aya keula dokter. Ibu Ihin terus dipindahkan ke ruang intensif. Ibu banyak nyalarian dana sumsum tak enggolna obatin. ya lamun nyamun teh kawan kasari. 3 poe saenggeusna, ujug-ujug rumah sakit dipinuhan jalmi nu niat ngadonorkeun sumsum maranehna. Terus terdaftar Tan Kuyut. Bapak Kuyut mangga. Yang dinas Bapak. Nanti meninggal. Siapa sana ieu sana suami, aya bapak dari sana. Kayak bapak tapi Ujug-ujug Ibu Kuyut datang. Manusia kan sampai urusan batur. ari abi nurkeun bae emak bari abi bari nurkeun jalan serangan. Anjeun gitu ngajaran serangan. Yang jaga diri anjing. Akhirna Kuyut dibawa ke ruangan, pikeun dicangkokeun sumsumna. Nyeri ya. Salah jadi sana. Kau benar. Tuhun tuh ya. Dak Aji, si Gana mainnya emang tebakat. Pagawean sekolah, baliknya nggak seukur. Orang geuning parah lamun teu narima cangkok sumsum saterena umurangan 3 bulan. Saya pendonor kita daftar Teu. Ah, kacan. Sekalian jangan malah jalan.